Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng anu judulna Rusiah Eulis Marlinah bagian katilu. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mak, euy, weler indungna. Brai panto dibuka kalawan ngadamaran ku lampu tempel. Natuluy ka mana atuh indi meuni nepi ka poek. Ari budak teu dibawa. Ngobrol heula jeung Kang Kodir, weler indi bari ngahanjat-hanjatkeun tanggungan sol ditungtut salayan-salayan diampihkeun ka imah. Ari eta buntelan naon tateh? Indungna nanyakeun buntelan bari curugna ngacir nunjuk kana buntelan anu numpang dina tanggungan sol. Walar kindi bari ngojengkang ngampihkeun gembolan dikakamarkeun. Geus kitu gek diuk bari rumahuh narik napas bangun nu capek. Nakunaon pasea maneh teh? Indungna nanya deui bari neuteup ka kindi anu keur melenguk tungkul siga bueuk meunang mabuk. Nyeta anu matak pake anu kuring dibawaan teh mak. Tas manggih kaharenegan hate. Indung budak jeung si Eulis teh areuweuh samalah papakean jeung parabot ge kabeh dibawaan. Ngan aya pake anu kuring we ditamrukeun dina luhur dipan jeung ditumpangan ku surat. Eusina mah tayalian ngabejakeun balik we kanu jadi uwana. Da puguh ti kamari ieu keneh ge keukeuh hayang ditalak. Keun wae mak tong jadi pikiran dalah dikumaha da geus kitu kahayangna jeung ongkohana kuringna ge geus ngarasa teter ku adatna. Geus aya milik mah deuk sakalian wae ditotog ku surat talak. Allah nu matak indi keur kolot mah ti baheula ge teu salah-salah teuing omongan. Sing kade neangan pipamajikaneun teh ulah dapon awewe wae. Ulah mandang kana rupana wae jeung kudu anu satimpal jeung tahapan urang. Tah geuning buktina kumaha maneh meunangkeun ka jalma anu teu satimpal dina kaayaanana teh. Akhirna mah diri maneh teh dianggap tiwu. Geus beak amisna kari panyeupahanana mah ngejat teu sirikna ngusap birit bari indit. Geus ayeuna mah di mana boga rejeki gancang beresan ngan mihapekeun teh ulah nepi ka dipopohokeun soal budak mah. Jalma kitu mah engkena ge aya wawalesna. Ayeuna mah geus tong loba anu dipikiran. Anggur sing suhud kana usaha geusan bakal sorangan. Pe ku emak didoakeun deuk usaha ka ditu ka dieu ge bral ulah melang-melang ka emak. Lain emak ngajurung laku ka maneh. Ngan emak teh bati watirna ningali kaayaan maneh geus sakitu taun ditinggalkeunana teh. Anggur asa beuki ruksak, awak krang kebong, pake ku leuheu. Pepeurieun emak teh mere ka maneh da puguh katingali batan hirup indung sakieu teu bogana. Komo ku ayeuna mah kari awak sabelah. Kitu nasehat nu jadi indungna indi meuni beak-beak. Digelendut kuno jadi indungna teh pikeun indi teu lemek teu nyarek bibir balem cimata murubut rag-ragan. Ras ingat kanu jadi bapana kalawan ngadenge kekecapan tinu jadi indung anu sakitu nyerapna. Beunang disebutkeun asa sumarambah kana bayah gumantung dina jajantung nyengcelak dina jero hate. Anu akhirna kulantaran geus teu aya picaritaeun kalawan geus peuting nakar kojengkang kindi asup ka kamarna. Geus kitu goledag ngedeng anu teu kungsi 5 menit geus sare mani ngagebra. Kerekna mani nyagrek tayohna ngarasa capek kawantu ti isuk jedur nepi kaliwat isya can deureuh pisan. Ari katambah-tambah tas manggihan deui karudat hate. Isukna sabada salat subuh kindi cinutrung dihabu diuk ngarendeng jeung indungna bari ngadeang-deang dampal leungeun awah hingkung ngarasa tiris kawantu keur usum ketiga anu sakitu geus lilana.
Rigidig lengan indungna ngangkat kastrol nu dieusi liwat sok dituna dina pipireun hawu taksiran sina tiis heula. Geus kitu nyician cai teh kana teko anu geus karentob dina pelebah cangklekna samalah biritna ge geus diganti-ganti acan ku piring seng. Gening mis teko teh mak. Eueuh, heueuh we. Cing pangnyiwitkeun gula beureum jeung asem kadinya kindi. Heuh galai-galai pek tambalkeun kadinya. Ular indungna bari ngangkat teko katingali cai tina biri teko ngajarang jelang. Ieu mah lain tambal-tambaleun mak, kudu dipatri deui. Jeung ongkohanana ieu mah teko teh model pisan misah ti batur. Kawasna najan di toko Bandung ge moal manggih we teko model kieu mah. Paduli teuing Indi da eueuh deui. Tembal indungna bari ngabalieur seuri koneng nya kitu deui Indi nyerengeh seuri ge seuri sedih ingat kana kateubogaan. Ari poci beling lain aya mak. Poci beling ti mana kawas nu ngimpi teuing. Kapan baheula ge ditukurkeun kana beas basa maneh gering teh. Mun teu salah mah harita teh ditukeran ku beas 3 kilo jeung duit 15 perak. Geus kitu naon deui mun teu salah mah dibere teri 1/2 ons kujang kodir teh. Ular indungna bari nyaitan sanguliwet tina kastrol diwadahan kana boboko eueuh sokoan. Atuh si boboko teh meuni lenjong ditingalikeunana siga jalma nu keur diuk elek esekeng teu geunah cicing. Alah teu geunah teuing jadi jelema teu boga geus puguheun teko bocor. Hayo boboko gelenjong teu bisa diuk ajeg. Indi bari ngojengkang asup ka imah. Teu lila indungna ngagero deui nitah puturan atuh harita keneh ge Indi geus andekak sila dina babalean di dapur. Jeung naon mak puturan teh? Make nanyakeun jeung naon sagala ari maneh. Saayana wae atuh tah jeung lawuk kuntul. Ular indungna seuri bari ngasongkeun pendil dituruban ku urut turub teko tambaga. Barang dibuka teh si mana horeng anu disebutkeun ceuk indungna lauk kuntul teh buktina mah uyah bubuk meunang ngagarangkeun di hawu. Tuloba catur deui celebak wae dahar sok sanajan jeung uyah ge sigana teh meuni bangun anu ponyo nakar kulantaran ti sore keneh Kindi teu mangih pisan dadaharan. Kindi saha tah nu pupuntenan di luar? Indungna bari mencrong kana beungeut Kindi anu keur dahar. Duka teuing atuh mak. Cing tempo ku mak. Kojengkang indungna Kindi lempang geus kitu kulutrak muka tulak panto. Bray panto dibuka. Biono, ari si Kindi aya? Tanya hiji lalaki nyaritana teh meuni heurasna keur make jeung nulak cangkeng sagala deukeut golodog. Aya, yap atuh ka jero Kang Suhatma. Ular indungna Kindi nitah unggah ka semah anu taya lian ngaranna Suhatma nyata wana pamajikan Kindi. Cing sina kaluar heula sakedeung ari aya mah. Ngadenge sora kitu Kindi rungah ringeh ngarasa kaget ku ayana wana pamajikan make nitah kaluar sagala atuh harita keneh ge teu kungsi dicalukan deui ku nu jadi indungna. Sok piring nu masih aya keneh sangwan teh ditunda dina babalean kojengkang asup ka imah tuluy kebat katepas samalah make jeung diadu sagala jeung indungna anu deuk asup. Kindi ceuk ngaran Suhatma bari beungeutna meuni geuneuk siga beusi atah meuleum. Ari si laing manusia lain. Ari kitu kumaha wa? Kindi malik nanya bari olohok ngerasa kaget ku ayana Suhatma ujug-ujug nyarita kitu wae. Yeuh, lamun sakira-kira si laing geus teu suka ka dulur dewek, kudu puguh aturanana deuleu. Ulah ngajurung laku ka pamajikan, sina mantog bari teu puguh uni. Sok gerarag-ragan talak ku sia ayeuna. Lamun teu dirag-ragan talak, ulah majar kumaha sia. Teu nyaho yeuh aing si Suhatma ke kentong pidayeuhan. Tong baroning pantar sia nu sareatna waruga siga biting nyelap dina bilik. Najan saluhureun aing dedeganana tong baroning sahulu najan aya 4-5 ku aing moal diukur elmuna, moal ditimbang pangabisana, moal direret leber wawanena. Komodo ieu pantar sia kilang kitu deuk nyieun ngajago. Umayuana keur sia. Ayo gerarag-ragan talak dulur aing ku sia.
Suhatma meniti popolotot matana teu sirikna bijil kabeh. Indungna mah geus ngadegdeg sieun kumaha onam kulantaran geus nyaho kana pangadatanana ngaran Suhatma teh. Beunang disebutkeun jalma tukang telenges teu sirikna sautak saeutik maen bedog. Ulah waka sosorongot kitu wa, ke heula sing rintih. Dawa teh kenging disebatkeun parantos sepuh. Mentong aja ablog sia. Suhatma bari nongtak ka meja kindi nepi ka ti jongjolong kaburuan. Geus kitu teh sirilik deui Suhatma nyampurkeun bari ngahembatkeun dampaleungeunna mani meber. Anu maksudna deuk ditampilingkeun kana beungeut kindi. Ngan hadena kindi rada bisa jeung ongkohanan hatena tenang barang seak dampaleungeun Suhatma dihembatkeun. Gancang kindi ngelok ka handap atuh puguh we awakna Suhatma mani muter ka gigir. Kulantaran ngahembatkeun leungeunna tarik nakra bari jeung teu keuna. Tidinya mah darwai galungan di buruan awahing pada nafsu teu sirikna silih totogkeun silih peupeuh sok sanajan kindi pangawakanana rada leutik ge teu eleh pelit teu eleh rikat nu puguh mah panenggeulna kindi nu asup ka Suhatma teh beunang disebutkeun 3 hiji. 3 kali ti kindi sakali ti Suhatma, tapi kituna teh teu kungsi pada ripuh kulantaran kaburu diparisah ku tetangga anu deukeut. Awas ya kindi, jaga ninggeto bakal papanggih deui jeung aing, ceuk Suhatma bari ngagadig balik nya kitu deui kindi sanggeus meper mah. Bos wae ka imah deui dituturkeun kuno jadi indungna bari rawah riwih ceurik. Ti harita geus nincak kurang leuwih 4 bulan ninggang kana bulan Rewah tanggal 8 pamajikan kindi geus dikirim surat talak. Samalah nurutkeun ceuk beja mah urut pamajikanana anu katelah nyikayah geus dikawinkeun kuno jadi uwana ka hiji lalaki sobatna keneh anu beunang disebutkeun jalma cukup ku harta banda. Memang ku ayana kitu teh tayalian diosol kuno jadi uwana sangkan pepegatan jeung kindi kalawan boga cita-cita sasatna hayang boga minantu ka jalma nu cukup ku dunya barana. Anu satuluyna nyikayah rumah tangga jeung nu ayeuna beunang disebutkeun jadi jalma sugih mukti loba duit tur diimahan sagala. Anu ceuk beja deui mah ayana di Bandung ngadon bumen-bumen ngan pikeun jadi anakna anu katelah eus marlinah teu ngahiji. Ayana di dulur uwana keneh nyikayah cenah mah di Haur Geulis Bandung. Ku ayana kitu sanggeus kindi paturai jeung nu jadi pamajikan katut nu jadi anak terpaksa manehna kadalon-dalon geus teu cicing deui jeung nu jadi indung kukutanana kulantaran hayang boga pangalaman usaha di tempat sejen. Ari katambah-tambah ti sabada kindi ngaragragkeun talak teu kungsi 2 bulan indung kukutanana maot kaserang ku panyakit kolera jeung ongkohanan geus kolot pisan umurna ge meh nincak kana 80 tahun. Dina waktu ayeuna pikeun hirupna kindi teu puguhnya dumuk sarege teu sirikna geus di mana goledagna teu kitu sakali-kalieun sok rajieun ngadon ngararab di imah kekenalanana. Ku kitu teh mah pantes deuk sadalon-dalon ge kulantaran kindi teh geus teu sanak teu kadang anu hartina teu boga pisan turunan atawa barayana ti kolotna anu asli. Dasasatna ngaku kolot ka Mang Madi jeung Bionoh teh beunang disebutkeun kukutan. Rai poe kaayaan waruga kindi matak pikawatireun awak asa beuki rang kebong rupa kulit caketrek hideung teu beda ti rupa kulit urang irian atawa urang negro. Pakaian jaba geus rarenyah teh katambah-tambah meuni kuleuheu make sendal capit geus teu puguh rupana. Gawe sapopoe taya deui pakasaban iwal ngabelengkong ngesol sapatu di emper toko teu kitu sok angkleng-angklengan ngidara ka unggar lembur. Awahing ku geus ngarasa beak dengkak cicing di daerah sorangan tur geus ngarasa bosen hirup kulubak-kulibak di daerah Garut anu lilana kurang leuwih ti sanggeus pepegatan jeung nu jadi pamajikanana aya kana 3 taunna. Harita kindi sajeroni ngebelangkong di sisi jalan make jorojoy hayang sumaba ngadon usaha ka kota Bandung anu saumurna can pisan pernah nincak kota Bandung. Kirawan Ciasar kindi ngemprit balik ka patempatan pamondokan di hiji warung sisi jalan. Waktu lempang malah geus deket ka warung ngareret aya hiji jalma lalaki kaayaanana tandang naker keur tumpak sado.
Katingalina eta jalma nu keur tumpak sado teh make ngareret ka hiji awewe pangawakan rada jangkung, rupa kulitna koneng, gelungna mani dempok. Tapi eta awewe teh najan katingalina ku Kindi keur dipencerong ku hiji lalaki anu keur tumpak sadoge teu daek mere budi sakadar ngareret ku juru panon. Mang, cek eta awewe nanya ka Kindi anu harita Kindi keur nananggung tanggungan sol. Cing tiasa tangdang dosankeun ieu sendal. Mangga Neng, cobi ningalan heula walar Kindi bari ngecageun tanggungan hareupeun warung. Geus kitu porosot eta awewe teh ngalaan sendalna sabelah anu katuhu dibikeun ka Kindi. Paparin wae salawe Neng, ceuk Kindi bari ngagular gilir sendal sabelah pegat kaputna. Tong salawe Mang. Sabaraha atuh Neng? Kindi malik nanya ka eta awewe. Anu harita katingalina ku Kindi eta awewe teh make mesem sagala, bibir mani ecei halis ngajeler paeh. Buah bitisna mani bener jaba rupa kulitna koneng. 15 rupiah wae nya Mang. Mangga wae Neng, walar Kindi. Atuh geus kitu mah dak wae sandal teh dipigawe, pakuna anu narolol teh dicabutan diganti ku nu weuteuh. Keur migawe kitu ti tukang aya nu nanya. Mang, ngasol ieu teh. Ku ayana nu nanya kitu ti tukangeun Kindi mani ngarenjag meh wae tungtung peso deuk nyoledat kana leungeun kenca. Sumohon Den, walar Kindi bari ngalieu ka tukang sing horeng anu nanya teh hiji lalaki anu tumpak sado tea. Nyaritana kitu teh eta lalaki bari dulak delek sagala ka awewe keur nungguan sendal diomean ku Kindi. Anu didelekanana mah jongjon wae tungkul teu ngareret ku juru panon-panon acan anggur mencerong kana sendal nu dipake ku Kindi. Neng, nuju ngadang dosan, ceuk eta lalaki nanya ka awewe anu keur ngomean sendal. Sumuhun, kayaknya Mang antos sakedap abdi bade aya pergi heula, ceuk eta awewe nyarita kitu ka Kindi anu harita keneh teu kungsi kawaleran geus ngaleos manten bari ngajingjing sendal sabelah. Ditingali ku Kindi eta awewe leumpangna mani gancangna keur teu kanyahoan geus teu katingali da puguh kahalangan ku sado anu ditumpakan ku eta lalaki tea. Mang, ceuk eta lalaki bari gog cingogo. Ari awewe nu bieu teh urang mana? Duh ka atuh Den, da mangge tepang bieu we di dieu. Sanggeus nyarita kitu kurunyong aya 2 jalma lalaki dedeganana keur mareujeuhna belek kasenteng leumpangna mani ngagaredig siga nu tandang. Eta 2 jalma teh nyampurkeun ka Kindi kalawan teu cumarita naon-naon ngawaskeun wungkul kana sendal keur diomean. Geus kitu kurunyong saurang deui lalaki make calana sepe kameja bodas tangan panjang sirahna didudukui buatan tasik anu dijieun tina pandan. Tungtungna mah Kindi sajeroning barang gawe teh teu paruguh pipikiran ku ayana dirariung ku lalaki wungkul opatan kalawan saurang ge teu aya nu kenal. Samalah dina batin Kindi mah geus goreng sangkaan ka eta 4 jelema teh, ceuk pikirna. Palang siang anak buahna popotongan Kindi deuk ngararah. Tapi keur manehna mah jongjon wae barang gawe teu gempeur teu naon estu hate timbul tenang ngan ari taki-taki mah eta ge geus taki-taki. Amleng teu jauh ti manehna kalawan peso paragi ngesol nyantong. Nateras ka mana istri teh? Ceuk Kindi nyarita sorangan bari nyimpen sendal anu awewe teh ditenden dina luhureun tanggungan. Geus kitu jeung Kindi nangtung bari nyakel bobokong taksiran ngarasa pegel balas ngabelongkong wae. Mang, jeung nu abi pangmakuankeun jeung ieu nu sabelah deui minta dipangaputkeun sisi sletingna. Ceuk hiji lalaki anu tas tumpak sado teh bari ngasongkeun sapatuna. Mangga. Sabaraha Mang? 150 Den. Margi ieu mah teu tiasa dijait. Kedah digentos sletingna sabelah. Kaleresaan di Emang aya sletingna mah. Nya, sok we lah ari aya onaman sletingna. Ngan menta nu rapih nya. Ku abdi ditungguan di warung. Ceuk eta lalaki bari ngaleos ka warung ngadon milu dieu. Teu kungsi saparapat jam sapatu geus anggeus kalawan nu boga digerowan ku Kindi anu harita eta lalaki teh keur sidengdang dina bangku awi.
Parantos mang atos den ular kindi bari mikeun sapatuna. Mang cek eta nu boga sapatu bari ngadeketan hiji lalaki anu ngajenteng sisi jalan ku ayana kitu eta lalaki anu dideketan ku nu boga sapatu teh make ngalieu ka gigir. 150 nya leres den ular kindi barang kindi nampanan duit 150 ujug-ujug solongkong hiji lalaki anu make dudukui teh ngasongan pistol. Angkat tangan cek nu ngasongan pistol nanaonan eta teh make jeung nodong sagala. Cek nu tas ngomean sapatu bari mencerong kana beungeut nu nodong ku pistolna ku ayana kitu kindi mani geus ngagetara disangkana eta anu nodongkeun pistol teh garong nodong ka hiji jalma anu tas ngomean sapatu. Tong make ngomong, ayo dikeun eta pulpen jeung loket nu jalma ieu bangkol kokodna deus. Cek eta jalma nitah ngabangkol ka baturna jepret leungeun anu tas ngomean sapatu teh dibangkol duanana geus kitu pesakna digaradahan barang gorehel bener pisan dina pesakna aya pulpen jeung loket dieusi duit. Aduh loket sareng pulpen nu abdi pak, cek hiji lalaki bari mencerong kana eta loket jeung pulpen anu keur dicekel ku nu nyekel pistol. Tong sok lalawur abung barang simpenan. Ayo indit pencoleng ti bareto si laing diincer-incer. Ayo indit cek eta jalma nu ngasongan pistol. Taksiran eta jalma teh tayalian benang disebutkeun hiji jalma intel pembantu alat negara pikeun ngajaga kasalamatan jeung katentreman masyarakat. Geus kitu mah eta jelema nu tas ngomean sapatu teh digiringkeun dibawa kedua jalma anu satuluyna deuk diayakeun pamariksaan tinu berwajib. Atuh sanggeusna eta jalma dibawa pikeun kindi dina waktu harita ngarasa asa teu puguh pipikiran keur mah wuri-wuri tas ngadongeng jeung manehna tina urusan hiji awewe teh ari katambah-tambah nepi ka dibawana ka kantor polisi. Menang sajongjongan kindi ngahulang tidinya mah leos wae ka warung anu biasana paragi manehna ngararab sadatangna ka warung nyampak jalma-jalma anu aya di warung keur galecok ngomongkeun jalma anu dibangkol teh si horeng eta jalma teh hiji penjahat anu benang disebutkeun ulung tina kajahatanana kalawan dina sakitu lilana keur aya dina pengintaian anu berwajib. Nurutkeun cek salah saurang jalma anu keur ngopi eta jalma anu dibangkol teh tatanggana tur memang bener jalma anu dibawa bieu teh geus aya tapak kungsi dihukum samalah kungsi dibuang ka Nusa Kambangan tina perkara baheula ngagarong ti hiji jalma tatanggana keneh. Jang cek nu boga warung nanya ka kindi, ari jalma anu bieu dibangkol teh ti mana jolna? Duh ka atuh bapak abdi ge neme terang dieu we waktos ajeuna ngadang dosan sapatuna mung kawitna mah eta jalmi teh ngadeukeutan hiji jalmi nuju ngadag sisi jalan ari panyanten abdi mah rencangna didekeutan teh si mana horeng ngadeukeutan teh bari ngagoromel kana kantong taksiran mah mung ieu we abdi mah pak rasku ieu deui anu ngadang dosan senal nyata istri anu tadi teh tos barang galeuh ti dieu. Eta istri nu bieu teh ka mana jang anu boga warung nanya deui. Nyaeta teu terang da tadi nyaurkeunana mah bade aya peryogi heula sakedap namung buktosna ayeuna tos langkung asar teu aya keneh wae panyanten abdi bapak kenal ka eta istri teh. Is nya saat nanyakeun namun bapak terang mah ular nu boga warung. Keur ngobrol kitu kurunyung eta awewe nu boga sendal teh nyampurkeun ka kindi. Mang, punten wae nya abdi rada telat. Itu nu mawi teh aya kaperyogian heula kapun lanceuk. Bade nyanggakeun ieu artos teh. Hatur nuhun nya Mang. Sabangsulna Mang kedah dihapunten. Boro tadi nama tos hariwang sok sieun neng teu ka dieu deui. Atanapi lali mangkaning Mang enjing aduh maksad bade ka Bandung ular kindi bari nampanan duit 15 perak buruh ngomean sendal teh ati eta awewe. Dupi palinggihan neng teh ti mana ceuk nu boga warung pipilueun nyarita nanyakeun patempatanana eta awewe teh. Nu mawi rompok mah tedih Mang abdi teh nya eta di kota Bandung
mung ayeuna kalarasan nuju nganjang dipun lanceuk di sadang. Ular eta awewe bari ngasupkeun sendalna sabelah meunang ngomean teh di kana jingjingankeun kulantaran manehna geus ganti deui ku sendal nilak weuteuh. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.